Bismillahirrahmanirrahim. Pertimbangan amal. Aya anu asup ka ashabul jannah, aya anu asup ka ashabun nar, aya dina ashabul a'raf. Tah barang geus ngadenge kos kitu teh tah diharapkeun ku Gusti Allah perubahan di jero qalbuna. Aing lamun teu berubah ye rempan amat jadi ashabun nar, nu tadina nyokot duit bang, eureun nyokot duit bang, nu tadina ngeri. Oh aing mun paek isukan kumaha, haju engke aing mun ditimbang di ditu kabeneran ku kreditan bae ge meureun aing teh hiji kasalahan gulimpang jadi ashabun nar. Tobat nyana nambahan kreditan beuki jero atuh tama kos kitu eureun. Duh nu kamari aing ambalayah ya urusanana sagala bajidor geus puguh meureun nu mabok nu zina nu kitu keneh bangsa judi. Tahun baru si mbak ku aing dibawa datang ka kuari aya nu disumputkeun keneh bae can dibikeun deui ka indung bapana ku cocodot. Ieu naon hartina? Duh aing hayang berubah ieu lah. Tobat ka Gusti Allah. Ieu Allah nyaritakeun dina Al-Qur'anul Karim caritaan tentang ashabul jannah, ashabun nar, ashabul a'raf. Setelah urang ngadenge lain sakadar didenge doang, tapi diharapkan perubahan. Iya nu dimaksud mah tah dongeng-dongeng gitu teh ujah heueuh nya jang awak sorangan bae. Aduh ya yang di akhirat kumaha bakalna ieu. Urang ge boga perhitungan ieu. Sorangan ge ngalamun bae di imah. Aing mun kuari paeh ye ke salat rapih encan ya aing ge. Kodoaneun aya keneh teh eueuh. Karasa ku sorangan ieu. Anu ku aing dipaling teh ieu kumaha ieu di akhirat bakalna ieu. Karasa ku sorangan. Nu pernah ku aing ditampiling baheula ke mun di akhirat nya nganiaya ka aing neangan aing kumaha ieu. Anu pernah ku aing dianiaya sabara urang beuh mun nungtut di akhirat karasa ku sorangan gitu. Aduh aing ieu nyandung teu adil kumaha ieu lalakonna ieu. Apa nyandung deui bae kagok ieu. Eta dipikir ku ari itu. Ieu lain lalagaan hirup teh horeng. Al-Qur'an ngajelaskeun duh kunaon aing urusan hulu nu handap bae hulu nu luhur teh diurusan. Ieu aing ku bidug-bidug teuing jadi jelema, ku bloon-bloon teuing ya aing jadi jelema teh. Kuari aing dihebat-hebat ku jelema boga pamajikan opat dihebat-hebat di jawara-jawara engke di akhirat bakal kumaha ya aing ji tuh sia maka karak sakitu gajusieun bae tetep nyandung mah nyandung bae sia mah sok gajusieunnan karak sakitu bae ge atuh ulah nu penting nu dirobah lain ulah nyandung na adilna sia mah sok salah bae moal atuh mal nyandung buku dititah atuh ulah neuleuh awewe anu boga salaki tuh sabaraha harang dan nu teu boga salaki saha nu ngurusan nya lamun teu dicandung atuh nu sabenerna mah kaum wanita ge kuduna menitahan ngaragap dada beuh mun aing jadi rangda nya ngora keneh haju aing meureunanan eueuh nu mileuleungkeun aing ge anu nyandung ka aing teh lah aing mah tuh daek bae karunya diri aing ieu lamun aing anak aya 5 aya 6 kemudian nu daekeun aya ge nu nyandung ka aing beuh mun nasib kos kitu di aing geus bae atuh kuari mah salaki titahan kak gitu jakula ngaragap dada ieu mun kura jadi rangda kumaha geus atuh kawin bae si anu karunya tuh aya yatim asana hujan teu naon teu geledeg sing jeleger. Lamun awewe anu ngarti seperti eta nu ngarti ka Al-Qur'anul Karim insyaallah. Nah ieu diharapkeun teh perubahan urang maksiat mana nu kurang kuari di stop lalaunan dagang nu teu pati bagus eureunan
tuh kene pergaulan umur tanya hoba isuk bapak geto mangkaning ye kuari mah dedengean teh loba jasa nu maot ngadadak si anu maot ngadadak si anu maot ngadadak si anu maot ngadadak mun terjadi ka aing paeh kuari atau zuhur atau asar ya aing kumaha ieu mun can tobat mulai kuari dilempengkeun deuk di ka Allah keun kuari pikiran aing hate aing ruh aing deuk di ka Allah keun ditobatan kurang nu dimaksud teh ya perubahan lain sakadar didengekeun tapi berubah mun kamari urang cinta ka Tuan Syekh merekna ngan sakadar 100.000 dimenggu ieu mah 1 juta geus kaburu paeh tah asana galede gede urang hese dek berubah teh hese jasa boro-boro eta hayang rada lalagaan we heula hudang jam 2 jam 3 lalagaan hayang hudang behelanan ulah waka ibadah hudang ngaroko HSD behela sakitu be ku hese eta neuk iraha ieu perubahan-perubahanan mun maca sholawat kurang dibere ku guru teh manta salat 11 lah dek ditambahan ku urang ieu ja waktu aya urangna senggang kemudian atuh sehat dek dimenangkeun we 100 mah eueuh teh pikiran kadinya malah ieu guru loba amat mere 11 teu nyaho diri teh mah guru ambu jadi nyarekanan guru ieu kira urang perubahan tanya diri urang sedengkeun paeh teu nyaho bawa isuk bapak geto sia can berubah pikiran perubahan bae heula tanu dimaksud dicaritakeun tentang ashabul jannah ashabun nar ashabul arab kuari introspeksi diri Aisyah awak bakal asup ka mana asana mun kieu bae asana mun kieu mantak Gusti Allah ngajelaskeun tentang sasakalana baheula ketika Kangjeng Nabi diangkat jadi Rasul kemudian Kangjeng Nabi teh diberi mujizat bentukna Al-Quranul Karim dibejakeun ku Kangjeng Nabi ka ahli-ahli Mekah nah ieu khusus jang ahli Mekah umumna jeung saantero jadi berarti khusus dina nuzulna ieu ayat teh jang ahli Mekah umumna jang urang jeung sepanjang masa terus bae sia deh kumaha ieu teh Gusti Allah walaqad ji'nahum bikitab yakti jelas demi gaulan nu agung ngadatangkeun ka ahli-ahli Mekah ka kupar-kupar Mekah bi kitabin kalawan kitabiane Al-Qur'an ya Quran Muhammad bejakeun ka ahli Mekah sebagai tanda karasulan anjeun mukjizat Al-Quran bejakeun anu di jero Al-Quran teh fassalnahu ala ilmi kaula nu agung geus ngajelaskeun isi kandungan Al-Quran teh dengan caritaan meme anjeun yakni Kangjeng Nabi Isa caritaan meme Kangjeng Nabi Isa Kangjeng Nabi Musa Kangjeng Nabi Harun Kangjeng Nabi Sulaiman Kangjeng Nabi Daud Kangjeng Nabi terus sampai Kangjeng Nabi Adam caritaan tentang anu zahir caritaan tentang nu gaib sabadana urang maut bakal aya kubur ngaranna alam barzah sabada alam barzah ke bakal aya teh alam mahsyar ba'as sabada ba'as teh ke bakal digiring mahsyar di mahsyar bakal aya mizan timbangan di dinya bakal ditimbang amal-amal urang nu kuari ku urang ditanam waktu di alam dunia Quran teh geus sabejakeun kos kitu bejakeun kali Mekah khususnya kali Mekah umumna santero urang kuari jadi nyaho sanggeus ditimbang teh kadeu ku urang tuh jembatan Shiratal Mustaqim mun teu ngajembat di jembatan Shiratal Mustaqim fassalnahu kaula geus ngajelaskeun di jero Al-Qur'anul Karim teh dengan caritaan-caritaan semacam eta
di dieu caritaan teh termasuk hukum-hukum timimiti hukum nu wajib datang ke hukum nu haram, hukum nu sunnah, hukum nu makruh, hukum nu mubah, hukum anu batal, hukum nu sah dan lain sebagainya. Al-Qur'an geus ngajelaskeun fassalna ala ilmin kanyahoan teh lain jajadianan nyaho kaula rincian-rincian Al-Quran nuku kaula ditibakeun dibikeun ka ajian Muhammad sampaikan ke ahli Mekah anu jero si kandungan Al-Quran teh caritaan-caritaan hukum kisah-kisah tentang nabi-nabi nu baraheula kaum-kaum anu baheula nu nurut ka Allah nu teu nurut ka Allah nu disiksa ku Allah melalui angin nu disiksa ku Gusti Allah melalui pembalikan bumi nu disiksa ku Allah melalui tsunami melalui siksa ku Gusti Allah berbagai-bagai ku hewan kodok dan lain sebagainya tah dina Al-Quran geus aya caritakeun kali Mekah dicaritakeun deui di jero Al-Quran teh tentang wa'di janji-janji Allah anu andai kata manusia mendapati janji Allah surga mun aya manusia anu teu menepati aturan-aturan Allah diberi ancaman neraka bedakeun Muhammad kabeh dikayahokeun rincian-rincian eta teh ku kaula ja aing cek Gusti Allah anu nurunkeun ge nu mantap ieu Al-Qur'an teh hudau wa rahmatal liqaumi minun sebagai petunjuk ulah neangan aturan-aturan nu sejen geus bae kaula nurunkeun anjeun Muhammad dibere kitab sebagai mukjizat Al-Qur'an ngaranna nu ditafsir di jerona berbagai-bagai sebagai hudan pituduh deuk jadi pamarentah neangan petuduh Al-Qur'anul Karim hudan urang deuk dagang sebagai ekonom dek berekonomi ulah hese-hese neangan petunjuk ti aing hudan Quran jadi petunjuk untuk berekonomi pasolah sia dek berbudaya hirup di mana sia nu sesuai jeung budaya na budaya Islam budaya Al-Quran baca Al-Quran bejakeun budaya-budaya Islami yo geus aya di Al-Quran ulah neangan hese-hese petunjuk lah hudang Al-Quran sebagai petunjuk endek naon deui teknologi si hayang nyieun kapal babari buka Al-Quranul Karim aya di jero Al-Quran sebab Quran mah fassalnahu ala ilmin hudang teangan kumaneh ayat-ayat anu nuduhkeun kana teknik-teknik di Al-Quranul Karim sebab Al-Quran geus dijamin sebagai hudang pituduh ndek leangan ilmu naon deui aya awewe kurang ditanya aju nyana nyiduan teh banget kos kitu nanya aing tasbih siapkeun Al-Quran teh hudang sebagai petunjuk ya Allah ya Rabbi ulah maca dina Al-Quranul Karim laqad jinakum bi kitabin fassalnahu ala ilmin hudan abdi jelas nyata dek maka pituduh Al-Quranul Karim sedangkan lamun dibaca ayatna ilqala Yusuf li abihi ya abati ini raaitu ada asaru kaukaba wasyamsa wal qamara sajid dibaca 75 kali kuari tiupkeun ke arah imahna abdi yakin hudan baca Quran tiupkeun ke batu segede pop sia mun aya jelemana timpakeun ka tarangna dia ujiana mun teu ngudag jago hudan ndek hayang naon coba ayo Masya Allah ulah dikira geus cukup ya hudan sebagai pituduh ente neangan pituduh ulah ka kitab-kitab nanaon hayang mahmur loh dinawi negara Indonesia hudan teangan petuduh dina Al-Quranul Karim cara berpemerintahan cara berekonomi cara berbudaya cara berhukum ente ulah jauh-jauh neangan petunjuk
Al-Qur'anul Karim hudan. Lamun ente sebagai umat muslimin kemudian ente dengan petuduh lain melalui Al-Qur'anul Karim, godot wae siang ke. Cek Allah Quran baca minta petuduh. Ya Allah ya Rabbi ieu mah hayang sugih ka Gunung Kawi. Nah sia awas ya kunaon hayang ka awewe ka dukun baca Al-Quran hayang naon sebagai hayang gagah jago. Tidak Al-Quran ayatna anu nuduhkeun kana kagagahan ambalaya hayang naon deui hayang ulah kadeuleu ku jelema. Pokokna mah diwirid ku urang halimunan babari diwirid 7 peuting beres diwirid ku urang langsung tek tengah peuting ulah make lampu moal kadeuleu. Ya Allah. hudan tancapkeun tanamkeun di jero dada urang-urang sebagai umat muslimin cinta Allah cinta Kangjeng Rasulullah cinta Al-Qur'anul Karim. Buka Al-Quran sebagai petunjuk ayatna ieu walaqad ji'nahum bikitabin fassalnahu ala ilmin hudan sebagai pituduh ieu teh lain hiji ayat nu nyaritakeun hudan urang dina alif lam mim dzalikal kitabul la raiba fihi hudan lil muttaqin. Ieu ge hudan liqaumi yu'minun sebagai petunjuk bagi kaum iman. Urang iman ka Allah, iman ka Kangjeng Rasulullah, iman ka Al-Qur'anul Karim, tinggal dipake hudan kunaon ka babawa ku lain Islam. Kunaon ka babawa ku Yahudi berpemerintahan politik Yahudi berekonomi Yahudi berbudaya Yahudi. Atupan urang mah aya kitaban hudan liqaumi yu'minun. Quran buka selama akur jeung Al-Quran silakan takur ulah ieu lamun geus boga keyakinan luar biasa terhadap Allah Rasulullah jeung Al-Qur'anul Karim baca Al-Quran aya kabeh dina Al-Qur'anul Karim. Urang mun maca soal jinayat soal dakwah eta teh nu diterapkeun di Indonesia ja teu pati berbeda jeung kaayaan hukum-hukum beda soteh engke teh urusanana urusan kitu tentang hukum nu dijatohkeunana wungkul. Adapun praktek-praktekna teori-teorina jeung praktekna hampir sarua Al-Qur'an ngajelaskeun. Ge ulah hese-hese urang deuk carita hayang puasa Al-Qur'an baca ulah puasa ngaleuwihan teh Al-Qur'an ieu mangke cak ahli hikmat ulah buka sia di magrib buka engke jam 3 peuting nya luncatkeun bukana abeh gagah sia haju bukana make cabe rawit 7 atuh geus siap-siap bae sia sariawan paeh sia ge. Al-Qur'an buka deuk make naon aya dina Al-Qur'an deuk naon geus sebagai petuduh Al-Qur'an. Urang iman ka Allah iman ka Kangjeng Rasulullah dibaca kurang Al-Qur'anul Karim kunaon teu dijadikeun petunjuk atuh ya Al-Qur'an. Hudal liqaumi yu'minun sok geura ge bakal mantep ngan urang maya nafsu di awak urang jadi urang manuturkeun teh kahayang nafsu urang lain nuturkeun petunjuk nu mantap tinggal ditunggu bae siksa ti Gusti Allah Subhanahu wa taala. Urang lamun nyaritakeun tentang pamaubokan baheula mah kapan di kota kuari mah di lembur geus mararabok. Mun baheula nyaritakeun tentang perzinahan di kota kuari di lembur. Mun baheula nyaritakeun tentang copet garong di kota kuari mah ambalaya pamarentah jeung rakyat berjamaah. Maling beda bahasa doangnya nama bahasana korupsi urang mah bahasana ngagarong maling nyopet ala hadin sawa alfadun mutaradifatun bima'nan wahid. Cek ahli mantek mah beda-beda lapad tapi maksud mah lapad makna nama eta-etan korupsi maling garong maling maling copet maling kana mantap kata kos kitu teh ngaranna alfadun mutaradifatun bima'nan wahid ngan keren doang korupsi keren kadengina padahal eta teh garong
Bupati korupsi, bupati garong. Gubernur korupsi, gubernur garong. Tapi orang teu asa kagarongan barang ngadenge gubernur orang ditahan lantaran korupsi, biasa bae urang. Sebab bahasana dibaguskeun, tapi lamun kieu mah, "Woi, gubernur orang garong." Tah urang kadadar rada asup, "Hah, garong?" Masya Allah. Ngagarong nu satu, ngagarong nu urang. Emangnya nagarong? Atuh garong sarua bae. Ai urang, ai sia mah copet. Cak gubernur sarua aing garong sia copet. Masya Allah karim. Hudan sebagai petunjuk Quran ya. Di samping hudan cek Gusti Allah wa rahmatan liqaumi yu'minun. Jeung sebagai kadedeh kanyaah rahmat ka kaum anu arariman. Cek Gusti Allah dek neangan pituduh jeung petunjuk ulah hese-hese Al-Qur'anul Karim. Didinya teh aya rahmat liqaumi yu'minun be menuturkeun sebagai petunjuk Al-Qur'an engke datang rahmat ti Gusti Allah. Endeu kumaha datang rahmatna lantaran urang teu make petunjuk Al-Qur'anul Karim. Nah, kuari urang di imah merenung awak sia cicing di lingkungan pemerintahan nu ruang lingkup sapopoe teh horenganan lain make Al-Qur'anul Karim nya nama make teh make kahup horenganannya nama make aturan demokrasi liberalisasi kadituna naon deui bangsa sisian teh ekonomi kapitalisasi geus bangsa kos gitu bae sisian dengkeun barang kurang ditingali aturan kapitalis kemudian liberalis kemudian demokratis dan lain sebagainya jahorenganan lain make aturan Al-Qur'an engke sia kumaha ieu awak lamun ditimbang diar maksudna ieu nganyatakeun ashabul jannah ashabun nar ashabul arab supaya introspeksi diri awak sia nya kamari hayang jadi DPR teh kabayakna 2 miliar aju kuaripan gaji saeutik lamun teh mah ieu didatangkeun kana saperiode 5 tahun ku gaji doang moal katutup berarti mau tidak mau awak sia teh kudu gagarong ai garongeunna mah teu loba ieu di luhur teja berjamaah pan ngagarongna ge ngan ieu sia awak urusan kos kitu mah atulah paling meureunanan urusanana jeung urusan hukum ai bisa meureun sia atuh teu ka hukum ai teu bisa ka hukum ieu kan urusan di dunia tapi lain eta ai ngadenge ngaji sia kamari sia lamun paeh kuari-kuari ieu asupna aya di mana jawab ku sorangan asana ayana di neraka sia sanggup henteu ka neraka kebel henteu atuh pugu sia sanggup tah henteu coba curug sia heulan kasamawarkeun ulah samawar kembang api bae ulah kembang api rokok bae rokok melentung nyeri tah sia hendeuk siap tah henteu ye lain kitu pan masalahna can kapulangkeun eta mah geus bae tuh nu geus bang geus anu ieu mah kahareupna mah teh saya kudu mikir ieu kumaha ieu bakalna lamun isuk paeh teh kumaha ya tuh mudah-mudahan we kalau dipanjangkeun lain mudah-mudahan goblok sia nyahon tuh umur sia tolol meureun sia carekan awak urang ku urang sorangan daripada dicarekan ku kiai mangke kiaina jadi mamala dicarekan ku ustad-ustadna jadi diteluh geuningan nyarekanan sorangan ye awak nya lamun isuk paeh sia aju kamarikan calon DPR beak sabaraha mun bupati kitu keneh beak sabaraha kamari calon bupati aju teu kapulangkeun pan lamun teu korupsi mah capira atuh meureunanan gaji bupati coba sanu nyaho belah di gaji bupati sabaraha duit ngomong sia ayo tuh sia mah pan sia nu ngangkat sia teu nyaho gajina sabaraha duit dasar bodoh sia ye cak aing mah hirup ye babarengan jeung urang lembur mah lulu teu jauh ka gaji bupati acan itu nyahonya nama gaji bupati sabaraha duit lebeng sama sakali henteu bae komo gaji gubernur komo gaji DPR komo gaji menteri gaji presiden belah presiden urang ke Jokowi sabaraha gajina ya tuh
Asia emang hirup di mana sih sebenarnya? Teu nyaho kagaji pugus ya nu ngaji. Teu nyaho eta kagaji kos kitu. Masya Allah paingan kumaha teu korupsi kumaha. Nah, ieu ge belah dia mun ditanya teu nyaho barego kabeh. Sok doang make jas segala naon. Gaji bupati teu nyaho nya ge. Sabaraha gaji bupati? Ala teu nyaho. Urang mah emang beberapa babarengan jeung urang lembur kabeh urang mah. Nges kajian orang mah orang lembur kan penting di akhirat kasor gak kajian nyana ditu nu hebat make dasi kana raka lah pokoknya mah urang mah geus boga yakin ainul yakin bahwa urang ka mana waduh aja sok itu tungtung lama di dunia bodoh di akhirat can karuhan. Masya Allah karim. Naya fassalna ala ilmin hudan wa rahmatan liqaumi kurang mau nyaritakan soal bodoh karasa kurang bodoh ngitung bae ngitung orang mah era raraban cek baheula mah raraban hiji kali hiji dua kali hiji dua tilu eta babari datang kali 5 lah hiji kali 5 5 dua kali 5 10 tilu kali 15 4 kali 5 20 5 kali 5 25 genep kali 5 30 gen tujuan bisa mah asal geus bangsa 7 hese hiji kali 7 7 2 kali 7 14 tilu kali 7 20 hiji masih bibari keneh ti 4 kali 7 geus mulai tah 7 kali 7 puyang geus cak guru teh mundur terjadi keluar ulah kebalik giliran bae kanu kunyana dipake kadede bisa anta guru bangsa murid anu henteu dipake ka karunya mah ngitungna 7 9 barangan we karunya mah sia coba hitung reraban 2 atuh bisa ka mah balik cek mah ayo guru oplo ya guru aplikasi aduh giliran we coba sia nyanyi Indonesia Raya rada hese pan geureum mah Indonesia Raya hese Indonesia tanah air hese aya bae nu kedua ka karunya nyanyi Garuda ate Garuda Pancasila akulah pendukung keluar langsung ya aing mah keluar raraban dibere sambilan nyanyi Indonesia Raya tungtung apang boncitan guru belum teh guru aduh. Nah, uncarita kapinteran, kula inget ka Gus Dur. Gus Dur begitu dijadikan presiden, langsung nyana kunjungan ke Prancis terus ke India. Ini cerita pinter ya, mabongan. Jadi inget betung-tung nama. Kurang bodoh, Gus Dur pinter. Begitu datang ke India, langsung ngobrol dengan Perdana Menteri India, kaget Perdana Menteri India. Langsung dibere gelar doktor saat eta. Masya Allah boga gelar doktor Gus Dur di India lain nalagaan paneta Gus Dur seri bae begitu nyana ka jero ngomong ieu na ka naon asisten saya udah dokter nih ya Gus Dur mah kos gitu ada presiden silalagaan keneh bae jangan sembarangan udah dokter nih eta keistimewaan Gus Dur sebab naon nyaritakeun tentang dunia nyaho kabeh nyaritakeun tentang tokoh nyaritakeun tentang filsafat budaya dan lain sebagainya kagetin tokoh India kaget sehingga diberi gelar doktor nyana boga doktor di India begitu balik ka dia sugan ngomong nyada gelar doktor teh Gus Dur mun Haji Pendi kakarak jadi hansip bagi Gus kikiuan teu pernah ngomong bahwa saya gelar dokter teh padahal sahnya nama didoktorkeun Masya Allah pulang dek berangkat di Prancis kan langsung ke India Prancis ke India
begitu dek datang ke India kira-kira bangsa setengah jam deui kapal di luhur ieu awan bahaya gede, awan bahaya gede luar biasa. Pilot kepresidenan geus ngarewas ka Gus Dur langsung. Kita tidak bisa selamat dari bahaya ini yang sudah sulit. Dilempar ke mana saja sulit, ke atas sulit, ke bawah sulit. Gus Dur teh pulang lagi atuh. Nggak mungkin Gus, kita harus pulang lagi, nggak mungkin. Ya harus kemana kita ini? Berarti kita mati di sini. Justru Gus bagaimana supaya selamat? Gus Dur tetangga bagi KB geus nyarekelan Gus Dur. Said Agil geus nyarekelan Gus, mungkin kita sekarang mati ya. Kita berjamaah kita mati di dalam kapal. Situ mati saya nggak mungkin. Cerita nyata, tanyakan Said Agil. Tiluannya nama batur, kemudian ti kenegaraan 5, kemudian jeung pilot kepresidenan. Nyana geus bingung begitu dikeker deui, udah makin dekat Gus. Ke atas salah, ke bawah salah. Ini Pak harus ditabrak, hancur kapal. Langsung Gus Dur tungkul ngadoa, langsung set tabrak aja Gus Dur. Lain lalagan, pilot geus ciut, tabrak saja, insya Allah selamat Gus Dur. Masya Allah, begitu 10 menit deh, 5 menit deh, tiba-tiba muka eta awan gelap. Muka awan gelap set di jero awan eta teh aya kiai cak pederopongan pilot, aya kiai pakai jubah, cak kiai maju. Coba eta keistimewaan Gus Dur, percaya teu pertanyakeun coba ge pilot nama sirup keneh pilot kepresidenan Gus Dur. Nah, langsung ditabrakeun masalah kan set. Kunaon beres eta nutup deui hideung deui. Suk turun New Delhi langsung etalah tadi menang gelar doktor nanya kos itu balik ke Indonesia eta pilot langsung datang ke Gus Dur cerik atur nuhun dan lain sebagainya. Cek Gus Dur teh jangan sama saya, sama Allah. Itu dari Allah. Saya cuma mohon kepada Allah supaya selamat. Cak Umar Wahid dokter nyana aya Gus Dur Abdurrahman Wahid aya adina ngaranna Umar Wahid jadi dokter. Eta teh Umar Wahid. Gus, kenapa waktu itu berdoa selamat begini cek Gus Dur teh, makanya saya berdoa selamat. Permasalahan Indonesia belum selesai. Kalau pulang lagi ke Prancis itu berarti relay waktu. Acak-acakan kan ini kan di schedule negara mah. Untuk hari ini di sini, untuk hari ini di sini, jadi kalau lambat 1 hari nanti acak-acakan. Nah makanya saya berdoa antara mati dan selamat. Kalau mati ya mati, selesai. Kalau mau diselamatkan, selamatkanlah. Allah ternyata memberi keselamatan. Coba eta batur mangadoa kos gitu. Urang yang mantak naon, ya Allah ya Rabbi, salamatkeun abdi sebab nu kolot marah bae. Imai supaya leuleus lah nu kolot. Ja abdi makhluk Gusti, nu kolot makhluk Gusti. Tak ndek dipayahan mangga deuk wae. Mun kadengan kuno kolot bolon. Ngadoa teh kos kitu. Ya Gus Dur. Masya Allah. Nah ieu kapinteran Gus Dur lain bae dina zahir tapi dina urusan hakikat seperti eta. Pohara jasa urang mun nyaritakeun tentang keistimewaan Gus Dur. Kuari kakarak jelema rindu ka Gus Dur ketika kuari kaayaan di negara batur urna rakyat batunya rencana-rencana dan selanjutnya aset mana nu dijual aset mana nu dijual encannya raho pan ieu rakyat mah je emang kiai lain rakyat lah ngomong sia sama suka juga aing tuh kan dek mana coba urang mun tayangna menta penjelasan nyaho-nyaho Gus der anu ndek kumaha ieu kan negara urang lain negara nyana. Orang kan bagian negara Ibu Pertiwi. Ya Allah ya Rabbi. Nah iyalah Quran cak Gus Dur hudan warahmatal liqaumi yu'minun. Ieu nu pernah
dibacakan ke Umar Wahid ketika ditanya waktu itu kenapa berdoa ieu nya hudan warahmatal liqaumi yu'minun aya petunjuk jeung aya kanyaah ti Gusti Allah untuk kaum nu beriman asal urang na bisa bae ngadeketkeun diri ka Gusti Allah Masya Allah urang aya ngaji makan ngeunaheun ngadengekeun barang datang ka ieu mah coba aing ngadoa Gusti abdi yang geus ngadengekeun penjelasan Al-Qur'an ku jelas ku nyata sebagai petunjuk abdi tiba heula di modalan ku kolot geus sabaraha puluh juta meur ambruk bae Gusti ajuh abdi kuli duit teu nyangsang bae datang ka kuari can boga imah Gusti coba atuh ya abdi tuduhkeun ja Al-Qur'an teh hudan jeung rahmatal liqaumi yu'minun abdi deudeuhkeun ku Gusti coba abdi bere petunjuk aya engke diilham ka dieu ka ceuli nu ngaharewos sak nu ngaharewos atuh lain salah bapa sia jasia mah beuki judi boloot sia modal dikamanakeun ku sia dipake ka nelayan malulu atuh sia mah hudan atuh sia na tolol cek nya ulah loba ngomong sia isi naing hudan wa rahmatal liqaumi yu'minu Masya Allah bari orang mulai mun urang dagang coba introspeksi ya dagang orang bener apa henteu ja aya dina Al-Qur'an aturan-aturanna mun urang dagang kumaha syaratna coba mun urang menggade kumaha ja aya cara-carana hudan ieu teh Al-Qur'an teh sebagai petunjuk coba mun tani nu bener tanina ja aya dina aturan Al-Qur'an cara ngabibitanana cara kitu naon nyayanana dan lain sebagainya engke ngazakatna kitu keneh lamun urang ngawarung kitu keneh mun urang bisnis kitu keneh dan lain sebagainya ja aya horeng aturanna sebab Al-Qur'an teh fassalnahu ala ilmin hudan wa rahmatal liqaumi yu'minun ya Allah dibejakeun ka ahli Mekah soal keistimewaan Al-Qur'an rincian-rincian Al-Qur'an penjelasan Al-Qur'an tentang kabar-kabar baik nu harita maupun anu geus kaliwat anu nyaho mah jelas nu can nyaho manehanana nu baheula di zaman nabi-nabi nu samemeh Kangjeng Nabi kitu keneh urusanana nu gaib tentang waktu perjanjian Gusti Allah tentang waid ancaman Gusti Allah dibejakeun ku Kangjeng Nabi ka ahli-ahli Mekah ka kufar Mekah kumaha tah sikap ahli Mekah hal yanzuruna illa ta'wilah tengah dagoan ahli-ahli Mekah teh kecuali takwilanana yakni penjelasan Al-Qur'an akibat isi kandungan Al-Qur'an caknya Muhammad ngomong bae Al-Qur'an teh sebagai mukjizat anu dirinci ku pangeranana di jerona aya berita-berita tentang perpolitikan perekonomian perbudayaan dan lain sebagainya Al-Qur'an teh cenah deuk ngatur kemudian kabelah dituna aya janji jeung ancaman menuturkeun Al-Qur'an dijanjikeun ku Gusti Allah bakal ka sorga lamun teu nuturkeun bakal ka neraka hei aing mah teu pati-pati ngadagoan kana eta kecuali hayang nyaho bukti engke takwilanana kumaha coba kuari mah aing moal nur coba di akhirat aing nyaho atuh hayangnya di akhirat kuari coba atuh laksanakeun iman engke nyaho di akhirat ieu mah teu hal yanzuruna tepati ngadagoan ahli-ahli Mekah kupar Mekah illa tawila kecuali akibat isi kandungan Al-Qur'an nu bakal jelas nyata tentang wa'di jeung wa'id engke jaga di akhirat nu mantaknya lama teu iman ka Allah teu iman ka Kangjeng Nabi teu iman ka Al-Qur'anul Karim eta Nasrani lain teu maca kana kitab suci Al-Qur'anul Karim dibaca kunyana gantaran dina kitab Injil geus aya penerangan-penerangan tentang turuna Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad tentang kitab Al-Qur'anul Karim tapi manehanana ieu asup kana ayat hal yanzuruna illa ta'wilah
tepati ngadaguan yana kecuali hayang nyawa akibat si kandungan Al-Quran buktina coba engke kumaha ta Al-Quran kuariba sia-sia aing bae sia Al-Quran aing ba Injil bae sia Al-Quran aing ba Taurat bae sia Al-Quran aing ba Zabur bae agama sia Islam aing ba Nasrani agama sia Islam aing ba Yahudi coba hayang nyawa engke di akhirat pan ngahina eta mah kos kituna lain iman ngaranna mantak yauma yati ta'wiluhu yaqulul ladzina nasuhu min qabl kajadian mangke para raeh nu kuari mah nu iman nu henteu geus aya ti dituna kuari keur meujeuhna perang di Indonesia khususna umumna di dunia perang melalui fisik tingali di Irak tingali di Suriah tinggali deui baheula di Libya perang melalui fisik belah dieuna perang melalui ideologi perang melalui politik perang melalui ekonomi urang kuari keur diperangan ku Yahudi jeung Nasrani melalui politik urang geus sengkleh melalui perekonomian urang geus sengkleh dengan cara-cara ekonomi Nasrani diasrak datang ke lembur-lembur Indomax itu Alfamart dan berbagai si mat ya teh kapan geus merasuk ka hadap Yahudi perekonomian urang mah aya di bawahnya nyana ngambil keuntungan di negara urang melalui birokrasi melalui jual beli aset melalui pasar-pasar model toko-toko dan lain sebagainya dibawa kabeh geus puguh hasil bumi dan lain sebagainya dibawa urang mah hanya sampah-sampahna hungkul perang ngaranna itu perekonomian perpolitikan nyana nu menang perbudayaan masih tarik ulur dina budaya urang ngabudayakeun Islam pakaian eleh nyana kadang urang menang deui kuari mah merintah kuari mah artis alhamdulillah make pakaianana baju koko sopan make jilbab belah ditu serang deui ku nyana sakalina eleh susu ambalaya ping-ping ka mana-mana artina ka mana-mana ge jelemana ka mana ping-pingna ka mana misah burung heuh kitu awakna di mana susuna di mana budaya model kos itu tarik ulur terus mantak ieu nu dihanjakalkeun urang mempertahankeun budaya Islam melalui uraian Al-Qur'anul Karim anu diijmakeun ku para ulama geus jelas ieu salat tata carana adab-adabana kieu dirusakna ku orang-orang anu deukeut ka Yahudi moderat tidak usah pakai baju gamis itu mah budaya Arab ceuk nya kita mah biasa aja di Indonesia mah pakai baju batik pakai baju dan lain sebagainya kos gitu naon bedana jeung Yahudi tarik ulur nyadet teh nu kos karar itu teh encan aya mutlak menang mah sebab lo pakaian berkeliaran di Tangerang Ki Haji make sorban make kopiah make jubah waduh di satu kangeunana momonon di mana ya pajar juri gitu sebenarnya mah tapi aya kene nu kuat di Cianjur kadeuleu masih kuat di Bandung ge masih kene anu kuat rakyat mah santri kitu urang lembur masih kararuat ustadna make kaos kitu make kopiah mantak nyana jang caya ka ustadna aing ye nuturkeun ucapanana sementara nyana mah nuturkeun Yahudi geus bae cang caya tak ka kiai-kiai nu kitu ieu di urang mah masih kene tungtungna nyana membabi buta bae nyalah-nyalahkeun ka urang padahal mah aya di diri nyana sebab nyana tasabuh jeung kafir masih tarik ulur perpolitikan urang eleh perekonomian urang eleh perbudayaan hampir eleh terus kabelah dieuna urang pendidikan ge geus hampir eleh diserang terus ku Yahudi terus nah kaharepna wallahu a'lam ieu kan perang ngaranna terus ieu masarkeun ieu wow pasaran teh lain di pasar terbuka bae di internet woi pasaran-pasaran di internet teh geus jualan samping jualan baju jualan jubah di internet geus berjualan kitu keramik jualan teraso dan lain sebagainya ka jualan si eta ya di internet mah jualan si eta ya
si eta tinggal klik, waduh, nomor teleponnya berapa sih harganya? Oh iya, langsung tek, oh iya siap. Tahun baruan di mana? Oh iya kita di Bali saja. Oke dah, ketemu nanti di Bali. Oh lihat jadi gitulah amalita kejadian. Udah nggak usah ke Bali, kita situ aja Cipanas. Ya udah Cipanas. Saya booking 4 dah, jangan 1. Waduh banget. Iya gue sekarang itu iya kakarek dalam negeri, anu di luar negeri, anu liburan di Singapura, anu liburan di Thailand, anu liburan di Bangkok, anu liburan anak terus ka ditu ka Timur Tengah dan lain sebagainya, nu ka Eropa, nu ka Amerika. Wallahu a'lam kumaha meureun cacak liburan di urang ge seperti kos sekarang itu. Komo di ditu mah keur perang terus perang. Nyana kuari keur ngibarkeun bendera Yahudi, mengibarkeun bendera Nasrani melalui dakwah Nasrani terus nyana dakwah terus-terusan, urang ge dakwah terus-terusan, terus adu kekuatan tentang dakwah Nasrani, dakwah Islam ge dakwah. Urang mayoritas Islam tetapi suara Kristen kok bugi unggul amat. Nyana minoritas di urang, tapi seakan-akan okos mayoritas. Urang mayoritas tapi seakan okos minoritas. Aneh. Ulah aneh sebab negara urangna henteu ngiblat ka Al-Qur'anul Karim, henteu hudan wa rahmatan liqaumi yu'minun, teu make Al-Qur'an. Pan kabeh ge nang Allah. Tambah deui ku Gusti Allah. Dadamelan Gusti Allah teh ieu bumi-bumi jeung sajabana laut kabeh meunang Gusti Allah. Kurang kumaha Allah ngadatangkeun ayat sebagai tanda kamahakawasaan Allah. Lantaran kabeh ge eueuh nu bisa nyieun, eueuh nu mampu nyieun, nu ngadamelna hiji Allah Subhanahu wa ta'ala. Etalah ayat-ayat nu tadi. Kuari dilanjutkan ku Gusti Allah dek jaritakeun tentang sifat kanabian Kangjeng Nabi urang. Sifat karasulan Kangjeng Nabi urang. Tentu Kangjeng Nabi teh nu mantak diangkat jadi nabi, diangkat jadi rasul, dibere kaistimewaan ku Gusti Allah. Hiji nabi, hiji rasul nu teu dibere kaistimewaanana nyaeta mukjizat. Turun sabada Kangjeng Rasul teu aya para sahabat. Diangkat jadi wali-wali Allah. Oh karomahna pohara jasa. Dilanjutkan ku para tabiin, ku asbat tabiin yang sebagai kekuatan jiwana dibere karomah ku Gusti Allah. Terus datang ka kuari teureun para wali-wali Allah. Di negara lamun wali ajur ujiana, sekalipun di negara kafir tetap aya wali Allah. Ulah-ulah di Indonesia nu maulidan marhaba rajaban loba, di Amerika tetap Allah nenden wali na di dinya. Di Inggris Allah tetap nenden wali na. Di Perancis Allah tetap nenden wali na. Mantak ulah kaget lamun di Amerika loba nu asup Islam. Di Inggris, di Jerman, di Prancis, di Australia, eta teh loba nu arasuk Islam teh. Ieu berarti kan aya nu dakwah. Dakwahna urang mah kuari mah diondang rajaban, koncereng balik mau berkat, lain dakwah tama usaha. Usaha tama nu kos kitu mah buktina usaha hasil dakwah kabeuli Avanza. Hasil dakwah ganti tina Avanza kana Innova. Hasil dakwah ganti tina Innova ka Fortuner. Ye, atuh tah mah ngelehkeun calotanah nu kos kitu mah. Lain dakwah aja hasil dakwah mah kudu kieu ngomongna. Alhamdulillah nu tadina teu bisaeun wudu ku gara-gara kiai anu datang ka dinya jadi rarapi wuduna.
nu belah ditu teu daek sarolat tadina barang datang kiai eta dakwah kadinya masyaallah ayeuna rarapi salatna nu tadina belah ditu jelema kararayan teu darekeun ngazakat barang aya kiai eta dakwah kadinya daraek ngazakat kiai nama teu boga nanaon na eta mantep takos eta mantep takos kitu hasil dakwah nanti kayak kiai dongeng gak kula alhamdulillah kiai duh berkat kerja keras dakwah saya pesantren kebangun majelis kebangun ceknya terus kendaraan juga udah alhamdulillah je soekeun tahu lah ku aing sumutna itu masa hasil dakwah si kos gitu kita mau urusan ada duit ke pondok pesantren ke majelis saya itu mah hasil dakwah duit mau urusan anak dakwah mengajak manusia supaya wauh ka Allah nu tadina teu iman supaya iman nu geus iman supaya leuwih mantep imanna nu encan ma'rifat supaya ma'rifat eta ngaranna dakwah kos kitu jadi salah kaprah ku ari mah dakwah mentak lamun teu diberkatan manyun bae kiai ya dakwahna nu dimaksudna ge eta sajuk mun diondang deui kadinya dibuledan malah mah tapak jalak teu kudu kadinya deui pohoan ngeberkatan baheula nu dimaksud berkat atuh kitu bae kitulah salah kaprah tentang dakwah insyaallah nah ya dek nyaritakeun tentang sifat kanabian Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa kadzalika nusarriful ayati wal yaqulu darasta walinubayyinahu liqaumin ya'lamun. Kangjeng Nabi teh diangkat ku Gusti Allah jadi nabi, diangkat jadi rasul ku Gusti Allah ketika umur mencapai 40 tahun perjalanan. Kangjeng Nabi memeh diangkat jadi rasul teh luar biasa istimewa lantaran beda tinu belerea. Kangjeng Nabi mati awal nage nembongkeun kejujuran jeung keadilan timbul pangkatna dengan sendiri nama masyarakat nyebutkeun al-amin terpercaya kabeh ge gimbir lamun geus kadatangan ku Kangjeng Nabi sebab Kangjeng Nabi mati lok mislek A B B ieulah Kangjeng Nabi. Setelah umur 30 tahun mencapai 35 Kangjeng Nabi geus teu pati resepkeun babarengan jeung manusia. Lobana nyorangan di kamar, lobana nyorangan di imah bari tafakur zikir ka Gusti Allah. Menghadapi ndek diangkat jadi rasul mah Kangjeng Rasul teh teu puas sorangan di imah sorangan di kamar teh langsung naik ka gunung Gua Hiro. Didinyalah Kangjeng Nabi tafakur, didinyalah Kangjeng Nabi muraqabah langsung ti Gusti Allah. Saha atuh nu mereg, saha atuh nu ngaguruan ka Kangjeng Nabi daeuh. Allah geus memilih ka Kangjeng Nabi. Lumentek ieu ge kabeh ge kan pilihan-pilihan Allah ieu. Teu karasa ku urang. Sok geurage. Sok geurage. Ulah boga pengakuan urang. Anak urang nomor kahiji didesak urang mondok sia pesantren sia geus dipecut geus dikumaha lantaran embungeun bangkawa rajasana urang teu daekeun mondok urang kumaha dikondisikeun ti ta mondok urang sebab ku Allah tulisanana eueuh masantrennya nama eueuh kurang didesak-desak teu daekeun mah nu kadua lah aing moal nitah geus pokona mah kumaha nyana bae kakarak kaluar tamat sakola SD dong bah pasantren geun bae kula bah pasantren moal sakola moal bah lah kunaon le mah lah musarakola mah tawuran mararabok batu buareres bener sih ada mondok bener teh dititah teh naon mondok pilihan Allah jih
deuk kumaha coba nu katilu mondok teu daek sakola teu daek anggeus wah berat ieu bagus berat nu kahiji mah teu daekeun mondok ngan sakola mah daekeun leres nu kadua mah embungeun sakola pandangan hatina geus kos kitu bae tawuran aya di sakola zina aya di sakola mabok aya di sakola teu hayang cak nu kadua kula mah mondok bae mantap nu kadua nu katilu ieu mondok embung sakola teu daek main PS bae gawe eta kan pilihan-pilihan deuk kuat coba yuk aduh sanajan cicing bae ge kolot cicing bae ge bakal gitu bae ngan ulah cicing tetep urang disupri ngatur kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'yati urang teh bertugas ngangon adapun diangon ge ai mapal mah mapal bae ieu ngan urang sebagai kolot ngangon tuduhkeun santren sia mondok sia tetep bae teu daek bae jadi pilihan Allah baik nemantak andai kata jelema dibawa ke hutan cicing di hutan coba set di hutan pager ulah kena ka mana cicing jadinya ulah aya anu ngadidik ulah aya anu naon mere naon coba kumaha dileung nya bakal terdidik sorangan ka kumaha kahayang Allah ulah hiji jelema dididik di leuweung nu ieu belah dieu nu ieu belah dieu nu ieu belah dieu bakal beda kumaha Allah sesuai jeung karakter masing-masing jeung kahayangna masing-masing nu hiji engke bakalna resepna ngadaharna suweg bae jayana suweg ngeunah cak nya suweg teh di leuweung atuh nu hiji resepna nya nama ngadaharan wibutun bae nu hiji pupucukan teu meunang mangih pucuknya nama pucuk naon bae termasuk pucuk isuk-isuk beda-beda kara resep dadaharan ngomong bakal beda sanajan engke bakal tibul bahasa Arabna bakal beda-beda kumaha Allah engke bakal tah ieu hirup di tengah-tengah manusia dididik kurang tapi tetap boga jalur masing-masing nuka dieu nuka ditu ieu keur carita Kangjeng Nabi eueuh guruan Kangjeng Nabi mah langsung begitu Kangjeng Nabi resep nyorangan birang jeung peuting otomatis tarasare Kangjeng Nabi teh tarasare ngedeng kitu di luhur guha paling ge Kangjeng Nabi teh bari diuk ieu karajep sare ke hudang deui zikir deui mentak dituturkeun ku ari kuno ngaji ge ngan lain ngerejet mah kerek nurutan Kangjeng di guha cek nya teh oplo jasa teh budak teu boga kaisin di tengah-tengah jelema kerek teh blon sare Kangjeng Nabi teh bari diuk mentak aya diuk khusus perjalanan ahli thariqah boga dalil ketika Kangjeng Nabi di luhur guha tafakkur khalwah sorangan dengan cara silakna Kangjeng Nabi seperti eta dibejakeun ku Kangjeng Nabi dituturkeun lah ku ahli suluk carana kos kitu mentak dierad keluar ahli sunnah wal jamaah pan eta mah memeh diangkat jadi rasul kos kitu mah kunaon dituturkeun pan urang mah titah nuturkeun soteh sabada jadi rasul naon anu diucapkeun nu diperintah ku Kangjeng Nabi pan eta mah perjalanan kitu mah memeh diangkat jadi rasul pertentangan lah antara berbagai ulama urusan ulama teh geus kajeun urang mah kuari keur nyaritakeun tentang kanabian Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diangkat Kangjeng Nabi jadi rasul dibere ayat-ayat nu pertama turun iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq
haqq iqra wa rabbukal akramul ladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam sampaikan ku Kangjeng Nabi di mana butuh ayat turun, di mana butuh penjelasan turun, disampaikan ku Kangjeng Nabi ka ahli Mekah, ka kufar-kufar Quraisy, ka Yahudi, ka musyrikin, kumna manusia nu aya di Mekah. Umumna adalah kufar Mekah. Bahasana ketika di Mekah. Geus puguh tanda-tanda kebesaran Gusti Allah nu tadi dicaritakeun. Dimimiti sisikian berikut hujan, berikut tanaman nang Allah, ditambah deui dengan kemahakuasaan Gusti Allah ialah planet-planet, bintang-bintang dan lain sebagainya, seluruh bumi nu ngaran alam ciptaan Gusti Allah Subhanahu wa taala, ngajadikeun dalil, ngajadikeun ayat. Di samping eta Kangjeng dibere ayat-ayat suci Al-Quranul Karim disampaikan ke kupar-kupar Mekah. Kumaha tah narimana orang kupar Mekah? Ya wa kadzalika nusarriful ayati wallahu alam bimuradi. Sakumaha Gusti Allah geus kajelaskeun kana tanda-tanda kebesaran Gusti Allah, tanda kemahakawasaan Gusti Allah, tanda kemahasampurnaan kakawasaan Gusti Allah, ten nusarriful ayati. Cek Gusti Allah kaula ngajelaskeun kana berbagai-bagai ayat Al-Qur'anul Karim di samping nu tadi Allah mere ayat-ayat suci Al-Qur'an. Begitu disampaikan ke kufar Mekah, maksud Gusti Allah liyatabiru, supaya jadi contoh, supaya jadi itibar, supaya ngalep manfaat iman ka Allah, iman ka Kangjeng Rasulullah. Nu dimaksud ku Gusti Allah tekos kitu. Begitu Kangjeng Nabi nyampaikan amanat-amanat tabligh ngaranna ayat-ayat suci Al-Quranul Karim disampaikan ke kufar-kufar Mekah, berakibat ujung-ujungna waliyaqulu darasta, lamna dilalapad liyaqulu pusing, lamun kurang teh dibongkar make ilmu alat, lantaran eta teh bisa disebutkan lamu ke manana mana tolab. Lamun kurang di manaan mana tolab berarti atuh gamanaan nangke kieu. Wa kadzalika kitu kene sakumaha nu tadi ku Gusti geus dijelaskeun ayat-ayat tanda kebesaran Gusti Allah. Atuh Gusti Allah ge ngajelaskeun kana ayat-ayat suci Al-Qur'an nu dimaksudna waliyaqulu, supaya kupar-kupar ngaromong darosta. Muhammad anjeun mah bisa kos kitu teh horeng meunang ngaderes, aing mah moal iman maknya kos kitu ngahartikeunana teu kaharti tah mah. Sarua jeung dina ayat Al-Qur'an dihareupeun ge faltaqatahu alu fir'auna adu liyakula du'a wa hazana. Kangjeng Nabi Musa teh dipulung ku raja Firaun. Faltaqatahu maka mulung keluarga Firaun, yakni Firaun teh ka Kangjeng Nabi Musa. Nu mantak dipulung kunaon? Nu mantak dipulung teh liyakuna aduwa wa hazana, supaya jadi musuh lahu ka Kangjeng ka Firaun. Nu mantak Firaun mulung Kangjeng Nabi Musa teh engke supaya jadi ngamusuhan, manya mulung supaya jadi musuh. Teu kaharti ah. Atawa aya bahasa Kangjeng Nabi lidulil maut, geraranakan maraneh kabeh nu mantakeun anakan tujuanana jang para raeh, nya kitu amat. Bahasa-bahasa nu kos kitu moal bisa dicerna tanpa make ilmu alat. Nu mantak lamun teu ngaji alat geus buaya. Engkena kadituna jadi Muhammadiyah, Persib, Persatuan Sepak Bola Bandung. Mal beres aduh kadituna PKS.
kunanya nek kiai ngomong-ngomong PKS bagus cecak banget sia mah teu nyaho ka jejeroanana di jerona leuwih dahsyat tibatan Muhammadiyah PKS baheula Muhammadiyah mah tilok nyaritakeun bahwa tolak tilu jadi hiji gara-gara ya PKS nyusup ka tubuh pemerintah tolak tilu jadi hiji tak PKS mantak aing sok nyinggung PKS ditampilin sia ku aing teu nyaona naon sia mah naon tah wa kadza arba'un niswatin kitu keneh mesti dihad opat awewe ya Allah teu kuat nya saksi zina awewe andai kata Zainuddin zina kemudian disaksian ku opat saksi cuman wanita saksi opat tersebut karena wanita teu bisa diterima wajib hadbat wa abirin jeung sapirang-pirang abid eueuh di urang abid wa kafaratin jeung jelema-jelema nu kalaluhur teu bisa diterima lantaran ieu awewe abid kafir laisu min ahli syahadah lain ahli persaksian mantap tetep bae dihad ya Allah walau syahida walidun lamun nyaksian saulang tapi nyaksian lain kana zina ala iqrarihi kana iqrarna seseorang terhadap zina atau falahan Zaid nuding zina terhadap Khalid atau Hindun tersenang dituding zina itu kena Khalid apor ke karena berwajib panggil ke Zaid cek Hakim Zaid kamu telah menuding zina terhadap Hindun iya pak kamu siap mengadakan saksi tapi saya bukan nuding zina pak Hindunnya yang ngaku pak cuma mana Hindunnya Hindunnya didatangkan gadinya ini betul ini Hindun Zaid kamu berani-berani nuding zina sama Nyi Hindun apa dasarnya dia boncengan pak naik motor berdua Cik Hindun teh aja atuh soal urusan boncengan mata malain zina nu kos kitu mah teu bisa diterima Zaid teu bisa diterima tapi nyana duduaan pak di kamar pak bener mana Hindun duduaan atuh bener ge bener duduaan sapira duduaan can bisa diterima sia Zaid tapi nyana ngojai pak duaan pak ngojai mah budak angon ge baheula loba anu babarengan ngojai teu ieu mah teu bisa diterima ngojek duaan samotor teu diterima samobil duaan teu diterima sakamar duaan teu diterima berarti maneh henteu deuleu di sakamar duaan teu bisa ngojai duaan mah sataranjang Pak ngojaina Pak sanajan sataranjang tetap teu bisa tapi Pak kula ieu neuleunyana keur tatangkeupan Pak di mana di handapeun tangkal buah geus hayang gitu Pak tuh eta tanda bahwa jana zina hidup mana tatangkepan kan di handapeun tanggal buah atau soal tatangkepan mah Pak loba nu tatangkepan tapi kula mah teu zina dan bisa diterima sia Zaid had sia
Pak, tapi beteungna gendut Pak. Hindun, beteung sia gendut kan? Itu berarti sia tanda zina. Ieu mah bayi ajaib Pak. Ajaib ti mana horeng sia. Emang Siti Maryam sia. Segala ajaib segala naon. Nu jelas mah Pak abdi teh lain nyaksian zina Pak, nyaksian kana ikrarna Hindun. Hindun teh ku kaula ditanya, Hindun, ai maneh eta beuteung burayut di mana? Nyana kulumas kalemes awal nama nyaritakeun nyana ngomong bahwa cek nyana bayi ajaib, tetapi barang didesak-desak nyana ngaku bahwa ieu adalah perbuatan dengan Bapak Zaid, seorang pegawai negeri. Wah, blon ini pegawai negeri. Nggak rusak citra. Tak jadi Ki Zaid teh lain nyaksian zina, tapi nyaksian karena pengakuan Hindun atau Khalid anu ikrar atas perbuatan zinahna. Kumaha eta? Walau syahida wahidun, mun nyaksian Zaid seorang, ada ikrarihi lain nyaksian zina, tapi nyaksian karena ikrar zinahna Zaid Khalid atau ikrar zinahna Hindun, atuh fala ada teu wajib dihad mah kizada nya ikrar atuh. Masya Allah, dek teh ikrar kumaha atuh. Sanajan jagana henteu-henteuan ge kakarak 3 bulan, hayu sia 4 bulan kok pedean sia. Sanajan nya henteu-henteuan 4 bulan, 5 bulan meulah sia, geus hese di deuleu sia. Dihareup kos naon di tukang kos naon. Teuh. 7 bulan mah geus bisa menghela. Walau taqadzafa lamun silih tuding Zaid jeung Khalid. Zaid nuding zina ka Ki Khalid. Khalid sarua nuding zina ka Ki Zaid. Sama-sama tudingan. Zaid nuding zina ka Ki Khalid. Ki Khalid nuding zina ka Ki Zaid. Falaisa taqaso, henteu meunang nu silih kisos, tetep adili seadil-adilna. Ditanya kebenaran saurang-saurangna, Zaid tanya, itu kene Khalid mana anu ngayakeun data anu lengkap, etalah nu dikenakeun nu dikenaan had. Lamun Zaid dalilna jelas, datana lengkap, Khalid dihad. Lamun Khalid datana lengkap, Zaid dihad. Lamun duana lengkap, duana dihad. Ngan teu meunang masing-masing. Walau istaqalal maqdhuf, lamun istiqlal nyorangan jelema anu dituding zina bil istifai kalawan nohonan had, lam yaqail mauqi maka teu tuniba maqdhuf kana nggon tuniba. Ini lamun tudingan zina terhadap Khalid, manehanana bener-bener zina ngalaksanakeun kana had, lam yaqail mauqi. Nah ieu mah urusan hukum syara, hukum Al-Qur'anul Karim. Bisa dilaksanakan lamun nagarana make aturan nunyieun dunia, yakni Allah subhanahu wa ta'ala. Di negara urang mah urang sadar
dunia menang ngadamel Allah tapi urang milu aturan-aturan nulain nang Allah nyeun aturan sorangan lengkap padahal mah dina syara Al-Quran hadis cara bernegara ayat tata negara politik berekonomi cara berekonomi menurut syarat berbudaya menurut syarat Allah nu nyieun Allah nu ngatur Allah nu mere dalil-dalil ngan urang nu teu nurut make nyieun aturan sorangan timbul ti Yahudi anu keras kepala Nasrani anu sakit hati terhadap aturan-aturan Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam karenanya sakit hati membangun kekuatan mulai 1, 2, 3, 4 kuari jadi mayoritas di dunia hukum anu bergulir adalah hukum buatan Yahudi berhasilnya atas sakit hati baheula diusir di perangan ku Kangjeng Nabi nyana terus meniti kembali kekuatan nata kekuatan kuari berhasilnya urang geh nu mayoritas Islam di Indonesia milu make aturan nyana aturan Yahudi sekedar informasi urang ngaji supaya nyaho ieu dunia nangieun Allah setiap saat anu tepat ngatur rasul jang supaya inget kana aturan nu nyieun dunia terakhir Allah ngutus Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam na ieu kuari geus teu dipake aturan Kangjeng Nabi aturan Allah make aturan urang ialah demokrasi liberalisasi wah kuari geus teas geus hese tapi sakadar kudu nyaho wae abeh urang sadar kunaon atuh di Indonesia teu make hukum Islam make hukum demokrasi bae atuh tanyakan ke sana kepada rumput yang bergoyang ulah nanyakeun ka aing atuh nyana anu nyekelan negara ngagulirkeun roda politik atuh kubahanyana ke di akhirat bakal ditanya saurang kunaon jeung kunaon tinggal urang engke nu bakal nonton sebagai rakyat lamun rakyatna ngadukung sarua diasupkeun ka karunggoni dibalang-balangkeun ka neraka jahanam tuh tinggal kitu bae eta masyaallah ada rigis terserah kula mangan sakadar ngabejaan kiai cenah satuju ulah nanyakeun ka aing manu mantak ngaji kitab ge ieu satuju teu satuju sabenerna ieu tuh kumaha atuh geus kieu bae ngabejaan bae pokona mah tuh ke di akhirat lamun dipanggil ieu saksina keur eueuh ngabesa ieu kan muriang saksina muriang kita buka isariqah wallahu a'lam